Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sareng Kang Adinya, kumaha daramang sadayana. Simkuring ayeuna nuju aya di Kampung Malabar, Pangalengan. Ayeuna simkuring nuju nyumpingan penginapan buminya anu usiana tos ratusan tahun ieu tah. Masih kene ngadeg. Saur nama bumi ieu teh dibangun teh 1800 sekian gitu nya. Pokona tos lami pisan ieu teh. Sami sareng bumi anu aya di carita alam rumah ibu teh. Tah ieu baraya bumina teh payuna ieu. Wah, asri pisannya enakeun. Mung pamiwangi mah itu jigana rada-rada serem ieu teh. Tuh. Bumi zaman Belanda. Payunan pines ageung. Pemandangan langsung ka ditu. Tuh, raoseun pisan kebon teh. Saur nama tiasa disewakeun ieu teh ngan tadi kirang uninga sabaraha sewaan teh. Mung pami kanggo niis sareng keluarga atau napi rombongan ieu raoseun pisan, worth it pisan. Halamanna luas, udarana sejuk pokona mah. Tah ieu bangunanna